Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala mabad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aqalul kafani saubun ya umuhu ari saeutik-eutikna mungkus mayit eta hiji baju ya umuhu anu nutupan ka mayit. Hartina cukup salapis ge lamun teu aya deui, lamun darurat mah nu penting bunyi. Wa akmaluhu jeung ari sampurnana lirijali kalalaki salasun lafaipa 3 lapis. Jadi pikeun pameget mah sampurnana 3 lapis kitu bage lamun aya. Walil mar'ati jeung ka awewe komisun hiji baju khimarun jeung tiung wa irorun wa izarun jeung samping. Jadi ka awewe mah hiji baju aya keur bajuna keur tiungna jeung sampingna, walifafatani jeung 2 rangkep hartina 2 lapis ditambah sarung sinjangna ditambah bajuna ditambah tiungna. Ari pikeun lalaki mah 3 rangkep hartina 3 lapis sami ditambi paling ditambi acukna ditambi sorbana. Tetapi sampurnana mah sadayana ge teu nanaon di 3 lapiskeun. Ari aya mah ieu dina daruratna, ai dina daruratna teu aya deui mah teu nanaon salapis ge, boh ka istri boh ka pameget, nu penting mah bunyi nutupanana. Wallahu a'lam bishawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.